Sampun sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ingin menjadi seorang MC yang profesional, khususnya untuk MC pernikahan dengan berbahasa Sunda. Yang pertama kita harus mengerti bahasa Sunda itu tersendiri. Kemudian yang kedua kita harus tahu rundown acaranya. Ini contoh untuk pembukaan. Pun sapun sapurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Pala wargi sadaya anu sami rawuh bismillah bubukaning sekarna pangiring catur bismillah puspa panghiasna rasa malati arti tarate pamalehate ikhlasing sumber daya. Pala wargi sadaya anu sami rawuh alhamdulillah sapartos negrakeun puji sinareng syukur kadat ilahi robbi sholawat sinareng salam mugi dilimpahkeun ka junjungan alam ya habibana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dugi ka kulawargina sahabat-sahabatna dugi ka umatna dugi ka akhir zaman amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman, kita akan belajar untuk MC dengan berbahasa Sunda. Akan saya berikan contoh pembukaan. Pun sampun sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, bismillah bubukaning sekarna pangiring catur. Bismillah puspa panghiasna rasa, malati ati tarate pamalehate ikhlasing sumber daya. Pala wargi sadaya anu sami rawuh. Alhamdulillah saparnos negrakeun puji sinareng syukur kadat lahi robbi. Sholawat sinareng salam mugi dilimpahkeun ka junjungan alam ya habibana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dugi ka kulawargina sahabat-sahabatna dugi ka umatna dugi ka akhir zaman amin ya robbal alamin. Pala wargi sadaya anu sami rawuh salajengna simkuring menyangking pancen pun Herni Nurbaiduri seja ngawincik kanggo rundayan acara dina denget ayeuna dikawitan ku bubuka dilajengkeun ngaos ayat suci Al-Qur'an dilajengkeun biantara pamaksadan ti pinis sepuh pipangantenan pamegat salajengna biantara panapian ti pinis sepuh pipangantenan istri dilajengkeun kana pamasaran cendramata sacara simbolik dilajengkeun kana estafet cacanakan salajengna mangrupikeun akad nikah dikawitan ku pencocokan data dilajengkeun kana khutbah nikah ijab kabul sareng doa tangtos sadayana bade disesepuhan ku Bapa ti KUA. Palawargi sadaya anu sami rawuh salajengna mangrupikeun sungkeman sumangga kanggo ibu supados linggih dipayun ibu panganten istri oge ibu panganten pameget sementawis kanggo rama panganten istri panganten pameget calik heula dina kursi anu sapalih. Sumangga dikawitan kanggo sungkeman anu munggaran nyaeta ka ibu sewang-sewangan. Dikawitan sungkem kanu janten ibu. Gelis kasep anaking, hidup duaan tekeng munjung ka gunung, namung hidup duaan kedah munjung kanu janten indung. Bral, bral gelis kasep anaking, indung tunggu rahayu, bapak tangka darajat, indung anu ngakandung, bapak anu ngayuga. Mugia hidup duaan gelis kasep anaking, tiasa ngawungun keluarga sakinah, mawadah warohmah, ti dunja dugikeun ka akhirat. Amin ya robbal alamin. Sumangga gelis kasep anaking, salajengna hidup duaan sungkem kanu janten rama. Gelis kasep anaking, hidup duaan tekenging muja kasagara. Namung hidup doan kedah muja kanu janten bapa. Celik putih celak herang bersih jan sapuan. Kanyah kaasih anu janten ibu rama kahidup tangtos teu liren. Bral, bral gelis kasep anaking. Mugia hidup salin paparin kasobaran, dipaparin katawakalan, mulus rahayu, berkah salamet. Mugia hidup doan salamina aya panang tayungan timantena. Amin
ya robbal alamin. Salajengna Neng geulis anaking, hidep ayeuna seja sungkem kanu janten ingkang caroge. Margi Neng geulis anaking, upami kamari anu janten imam nyaeta rama hidep. Dina danget ayeuna anu janten imam nyaeta ingkang caroge. Sumangga Neng geulis sungkem ka caroge. Geulis hidep ayeuna parantos kagungan panutan. Hidep ayeuna parantos kagungan imam anu tangtosna hidep kedah manut ka anjeunna. Neng geulis anaking, muga hidep sing janten istri anu solehah. Aa Kasep, hidep mugia sing janten caroge anu soleh. Hidep tiasa ngaun keluarga sakinah, mawadah, warohmah, kenging kabagjaan ti dunya deukeun ka akhirat. Amin ya robbal alamin. Pala wargi sadaya anu sami rawuh salajengna bade dilajengkeun kana acara huap lingkung. Huap lingkung naon wae anu disayogikeun diantawisna nyaeta nasi punar atanapi nasi kuning. Dilajengkeun oge aya bakakak hayam, teras oge aya cai. Janten didinya silih huapan heula, janten ngahuapan heula tinu janten ibuna ka putra masing-masing, dilajengkeun oge ibuna ka menantu. Salajengna oge sapartos rengse ti ramana ka putrana teras ti ramana ka menantu. Salajengna oge aya silih huapan nyaeta panganten istri ka panganten pameget, panganten pameget ka panganten istri mangrupikeun huap kanyaah, huap ka asih, tangtosna huap ka tresna. Salajengna aya silih eueutan. Janten ti panganten istri maparin eueut ka panganten pameget, ti panganten pameget ka panganten istri. Salajengna palawargi dilajengkeun kana pabetot-betot bakakak hayam. Janten disagikeun bakakak hayamna anu sapotong dibetot ku carogena si Aa, anu sapotong deui dibetot ku istrina si Neng. Teras pabetot-betot ieu teh hartosna kanggo hidep duaan supados sumanget dina milari rejeki. Tak engke upami tos dibetot engke teh aya nu ageng sareng nu alit. Anu ageng disimpen, anu alit digegel ku duaan. Janten anu ageng rezekina, anu alit panyawatna. Janten sae duanana.